namunnya teh mah dewa ngahukuman aing dek kamu ka sawarga dek datang ngacorang ka dewa tunggu aing has kasebelan deh yang gogog gerkulem katincak pisan lamayna dulu kekawowongan pisan jam cilaka snai mah ngintip anapeun jandela ti tadi kene nya ramana wasna keur digodogna kawasan da di muka tah gara-gara pedit ka kuring teh kitu teh nya tara sodakoh ka kuring teh jam karunya eta gogog dulu kutupilah kesebelan anjing ke molor anjing deh wayak ieu molor atuh kun wayak ieu molor anjing di lawang pantok katincak pisan beuteungna kekowongan anjing deh haduh rai Bima adat-adatan Bima yai aya benerna ongkoh Bima teh nemongkeun kukuh jeung pengkuh pamadegan Bima teu unggul ku kalinduan teu gedag ku kaanginan memang ieu teh asa tojaiyah sareng keterangan anu sakuduna asal ti anjeunna kenah mulih deui ka anjeunna upami rahmat teh mah mulih kana rahmatna upami laknat mulih kana laknatna nah kalakah nyampai di kawah canda di muka anu kawengkuku masih kene urusan dunya ya iya panangga kabantara wayahna bujengan susul tepus tuang raka bilih aya kutu kieu bilih kumaha onam wayahna lamun teh mah salira nyaah ka tuang raka belaan tuang raka bantosan tuang raka ieu mah sanggup parantos janten bubur istilahna Kang Kakang Semar ieu nun wayahna sarangan oge kenah rakes salira sarangan Rai Arjuna nyusul Bima ka sawarga maneh loka yai angkat aja teu kapinondamel Kakang Semar wayah sarengan Rai Arjuna ka sawarga kedah tiasa nyusul tepus Bima mun tiasa mah cegat tengah jalan supaya teu jadi ka sawargana margi ieu teh bahaya nu taya papadana upami teh mah Bima ngamuk ka sawarga sarua jeung istilahna ora nyampeurkeun panggebung mamalana akibatna bakal parah gitu di kapinodah mah kula di kantun tinggi di sim abdi bade nyusul kula ya ayo Empok cukup saguyuna jadi yai ulah ya ka Batara nyangakeun bobot pangayun kedah kumaha urang pada ngantos kumaha gejebur batuna istilahna geletuk batuna gejebur cairna tangtos ieu teh bakal aya masalah anu kedah direngsekeun kalayan ieu teh bakal nimbulkeun pro sareng kontra memang ieu teh ku kacerdasan akal sareng emutan yakin asa patojaiyah nu taya papadan naon aya hakna naon wajibna dewa ngahukuman manusia anu parantos tilar di alam dunya ngan akang teh heureun kuleta memang kasauran Bima saluhur-luhurna dewa aya nu ngaluhuran deui
pinterna dewa aya nu minterkeun kawasana dewa aya nu ngawasakeun. Ieu teh yakin ieu teh lalakon ujian kanggo salira teu kapinoda ayo tepati sok ingisku bisi rempan ku kaayaan kaulah kaciwit kulit ke bawah daging istilahna ampun maha ulun ulah dicacana kaulah mah teu terang naon-naon eta mah nyangahkeun Bima para putra Pandawa masih kene turunan salira. Bima maksana bade lumampah angkat ka sawarga Manikloka sejang ngahujah para dewata juasa ngarobaya manden robaya anu janten pokok kanggo nyalametkeun ingkang Rama Mahaprabu Pandu Dewanata Swargi maragi teu keuna teu asup akalna Bima naon urusanana dewa bet ngahukuman manusia teu aya hak anu pasti nafsu ngakukuduh amarah teu kawadahan ningal cacing ka dia kerinying-minying ningali lentah ka dia ke para-para Bima ngakidir taya papadan teka susul tepus kurayina Raden Dipati Arjuna Lurah Semar Puda Pawana Asla Jingandawana Arjuna henel satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dina cana Kakang Semar iya nun nyaan lengkahna Kakang Bima luar biasa teka tuturkeun wah ada beda huap atuh agan moal ka udag atuh lengkah urang 10 lengkah Gusti Bima mah salengkah kentenan nuju benu atuh ngagidig sarua jeung pejero di udag gukeor sarua jeung pejero di udag gulising gitu tah ya live streaming gitu live streaming siaran langsungnya ya mah bisa sepuh urang kan live streaming ku sesepuh PWG salam dunya teh ya dunungan urang salarea kolot urang salarea ATM urang salarea alhamdulillah pangersana Bapak Haji Rosad di Bojong Baratnya Purwakarta alhamdulillah hatur nuhun nuhun laksa ketika bingahan berat nyuhun berat nanggung berat nerimakeunana ka pangarsa Bapak Haji Rosadnya anu parantos ngamumule kana budaya urang anu parantos nyaah kana budaya Sunda wayang golek teu pilih-pilih dalang bade sahabai oge sami we walatranya nemongkeun nyaah kana kearifan lokalnya luar biasa moal aya nu nyaah kana budayana lintang di bangsana sorangan
ayeuna di luluguan ku sesepuh urang Bapak Haji Rosad hayu urang doakeun sing panjang umur Amin. panjang yuswana ageng barokahna atuh salirana lahir batina sing sehat salawasnanya rizkina sing langkung berlipat ganda digampilkeun nya dilancarkeun usahana dimajengkeun usahana ya ngan di Arab can transfer ieu teh Pak Haji Ayeuna bade atos ka WA ka abdi makan tuh. Atos ka abdi mah WA ke kedap penantosan. Nuhun sateu acana oge. Abdi mah da atos. Can dipariksa HP-na oge. Ya. Naon karek setengah 12 geuning ieu teh. Nah ulah ka biji lihat wah. Heuh. Biasa ke jam 1 jam 2 bijil dewek teh. Ada kumaha lalakonnya. Kan tenan ieu. Lalakon pamunut tinu kagungan maksadnya. Pan urang teh istilahna mah dagang gitu. Dagang bari jeung gugon kana pakem pan urang teh. Lenyeuran lalakon atawa carios kedah puguh urang teh kedah ninggang kana kecrekna nya kedah ninggang kana patokanana kana ugeranana kana wiwahana kana pakemna kana tetekonna nyangakeun eta mah bade rame bade henteu da ieu mah pamunutnya lakon Bima Rodra itu Lodra Lodra teh bendunya aduh Bima amek sanu teh amek atuh bapak dikitu-kitu ya nyal sewenya enjoy magelaran di kampung Cisiupan ieu teh alhamdulillah tak kitu mending disiupan ayeuna mah minyak goreng keur hese sampo talus mending disiupan namanya cau asin ayeuna mah disiupan tumpangkeun dina liwet dibeulem alhamdulillah bala-bala disiupan nu paling ngeunah mah mitoha disiupan Mitoha mah disepon. Disepon maksudna mah dewek teh Desa Malasari ieu teh Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung alhamdulillah masih keneh seputaran Bandung. Da tiba heula oge di zaman ka zaman urang Bandung mah wilayah Bandung mah da penggemar Giri Harja II tinggal witan Abah Sepuh Abah Sunaria hampir unggal buruan atuh nyamung kapun Bapak ti Giri Harja II Abah Haji Ade Kosasih almarhum Cimaung Cisiupan mah ku Giri Harja II we ayeuna diteruskeun ku deweknya pan aya pengganti jeung penerus ieu teh lamun pengganti mangan saukur tuturut muning ka bapakna neplah ka bapakna tapi lamun penerus mah aya nu neruskeun ku karya-karya ku inovasi pan eta nya ngalajengkeun penerus teh ngalajengkeun sepuh pan hartina Bandung teh asal kecap tina ngabandungan tukang nengetan tukang Bandung mah naon ieu teh desa kan itu desel aya tragedi heubeul teu dipake teh kitu raruksana hampir 2 tahun dewek teh nganggur ku corona teh ayeuna aya mangna datang deui ya Omikron aya omna Omikron
teuing jigana tahun hareup pamitohana bakal datang geura. Tetanggana. Alhamdulillah. Jadi Bandung teh tukang ngabandungan, tukang nengetan, matak ngabandungan, nengetan lalakon sareng caritanya. Gitu. Apaleun urang Bandung mah kana tetekon kana wiwaha. Gitu. Kana galur, lalakon galur aruningaeun urang Bandung mah margi ngabiak naon tos biasa ngabandungan nengetkeun lalakon gitu. Boh Mahabharata, boh Ramayana kana tetekonnya. Pangpangna ngalap falsafahna. Sabab ai wayang teh ngagamarkeun kahirupan manusia, ngagamarkeun hade jeung goreng. Jeung misi-pisina dalang teh keur nyebarkeun agama. Nya. Matak disebut lagi ki dalang, ai ki dalang teh ki teh asal kecap tina aki jelema pangkolotna. Lain kolot umurna wungkul tapi kudu kolot ilmuna gitu. Aya nu nyebutkeun ki di dinya kiai tetep sangkut pautna jeung agama, tokoh agamanya. Gitu. Aya nu nyebut kai deui. Kai teh kai jati gitu. Jadi jati teh ulah kasilih ku juntinya. Kudu nemongkeun keaslian urang teh. Ai dalang teh tukang miwedal miwulang, matak aya tingkatanana. Dalang anu geus tasawuf mah kitu, nu geus nyaho mah geus ngarti mah disebutna teh dalang kanda buana. Dalang kanda buana ai kanda teh kitab, ai buana teh alam. Kitu. Alam lahir, alam batin, alam leutik, alam gede, pan alam dunia, alam akhiratnya. Alam jirim non, jirim jeung jisimna nya. Kitu. Pan Al-Qur'an da aya nu tertulis, aya anu tertulis gitu. Anu tersirat sareng tersurat. Alama non aladi alama lebih kolam gitu. Jadi nu ngajarkeun manusia teh suratan tulisan alam. Ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq geus ngajadikeun. Matak dewek mah diajar we ngaji oge teh euy. Lumayan di mana perena beut teh aya nu sok ngulem ceramah. Nitah tausiah genahna teh sorangan we amplop ipis oge. Teu mawan nayaga alhamdulillah. Biasa udud heula dewe. Nyal sewe ngawayang di lembur sorangan mahnya Cisiupan Cikalong teh Giri Harja 2 mah Cisiupan Cikalongnya. Insyaallah nabe Giri Harja 2 mah bakal beunghar. Bakal digantian anu gede berlipat ganda. Insyaallah. Da Giri Harja mah make ilmu ngawayangna oge. Yang salalager salarea. Alhamdulillah halodonya. Ti poe Jumaah keneh eta nu kagungan maksad. Nu kagungan maksad meuni cerewet ka dewek teh. Wayahna pangnyarangkeun badalang cenah. Tamplokeun ka Mandalika ku dewek teh ka kitu ka Sumatera. Pengparkeun ku dewek ka Mandalika. Pan si naon anu labuh teh si Marquez teh 4 kali labuh teh leueur meureun. Tikungan 13 teh. Make pawang di ditu oge. Jeung aing diadu ilmu nah yang nyaho.
aing mah wawuh ka malaikat anu nyepeng rizki teh pan hujan teh rizki anu nyepeng teh malaikat Minkail nya Minkail piraku ari ka aki dewek nyemah Minkail teh ka eyang Adam ari ka dewek teh nyemah pirakunya ka injuna laporkeun ku dewek ka aki aing da dulur dewek teh malaikat teh ya alhamdulillah kupokana pangersa anu kagungan maksad Bapak Jojo kali Ibu Ani Puspitawati alhamdulillah bos roti teh mudah-mudahan atuh barokah na ieu ngawayang teh sing nyerep nyurup ngurung ngabaju miraga sukma kanu kagungan maksad sakulawarginya amin akang alhamdulillah sing engal-engal kagentosan tilas karugelan hajatna anu berlipat ganda alhamdulillah wengi ieu kengeng kabagjaan anu kagungan maksad pada ngadungakeun ku salareanya didoakeun pan ku Mang Cepot didoakeun wengi ieu teh ku dalang didoakeun ku penayagan didoakeun ku juru kawi didoakeun kuno nongton didoakeun kuno icalan didoakeun hayu ieu doa teh urang gabungkeun urang hijikeun jadi hiji kekuatannya mudah-mudahan ieu anu kagungan maksad teh sing panjang yuswa ageng barokahna nya langkung majeng usahana nya sing beunghar pangpang nama beunghar hartana beunghar hartina sing loba duit didoakeun ku Mang Cepot beh manyang nabeuna nya alhamdulillah ya dina laraga walimatul hitan ieu teh alhamdulillah parantos Bret Kasep Cep Dion Joananta alhamdulillah sing panjang yuswa ageng barokah Kasep murang kali sepitan ye sing janten insan anu solehnya pahit daging pahang tulang didoakeun sing janten gubernur didoakeun ku Mang Cepotnya amin ya Allah ya robbal alamin sing janten insan anu berguna kanggo kepentingan bangsa kanggo kepentingan negara kanggo kepentingan kulawargana kanggo kepentingan diri pribadina kanggo kepentingan masyarakat amin ya Allah ya robbal alamin mudah-mudahan sing janten insan anu luhur ku ilmu jemar panalar sugihing ku pangarti tohaga ku pangabisanya didoakeun ku Mang Cepot sing luhur wibawa sareng komarana didoakeun ku Mang Cepotnya sing jadi pejabat amanah anu wijaksana anu adil didoakeun ku Mang Cepot ya insyaallah doa Cepot mah diijabah geura mata ulah nawar ka Mang Cepot mah nu sok nawar teh Mang Munas Den aya sakieu teu naik-naik sakieu Den hapunten Mang Munas sing panjang yuswa Mang Munas asa ka bapa dewek teh ka Mang Munas teh mangkukna ngirim bea sagarung ka dewek teh alhamdulillah nuhun Mang Munas sing panjang yuswa jeung barokahnya sing majeng usahana pasti maju Mang Munas sabab usahana ngojek maju tuluy gitu harita inget Mang Munas teh keur ngechat gitu kaduruk neun ieu pas aliran gitu neun tiner keur ngechat luhur make bangku tiner dina STG gitu dina perabah ping-pingna make lilin kagedor lilinna teh beri labu lain ngagebur atuh ngahebos kena tiner kanyutna kaduruk Mang Munas baingan hidung
keur mah tutung kanyutna teh eta mah kaduruk. Beuki geheng we leuy. Alhamdulillah. Ya diwuwu ku pini sepuh alhamdulillah tokoh masyarakat para inohong diantawisna keluarga besar Bapak Haji Endang Ayah Sumping alhamdulillah Ibu Hajah Karwati Ayah Sumping sing paranjang yuswa ageng barokahnya keluarga besar Bapak Iing Suherman almarhum Ayah Sararumping keluarga besar Ibu Elin Suherlina almarhumah Ayah Sumping keluarga besar Bapak Haji Bobon Jatnika almarhum Ayah Sumping keluarga besar Bapak Yanto Hardiman almarhum mudah-mudahan atuh para almarhum teh sing ditampi iman Islam nanya amin dihapunten dosa perdosaanana dicaangkeun di alam kuburna nya kalian ditempatkeun dina tempat anu mulia mungguh ridona Gusti Nu Maha Suci amin ya Allah ya rabbal alamin ya Bapak Tarmana Sukandi SOS Ayah Sumping Bapak Kades Malasari alhamdulillah masih kene manco bade nyawer cenah alhamdulillah diantos Bapak Nono kalih Ibu Imas Sumuhun Bapak Antoni sareng Ibu Bidan Teti Ayah Sumping Bapak Asep Wahyudin kali Ibu En Bapak Haji Beni Hambali kali Ibu Hajah Tina Antopani Ayah Sumping alhamdulillah sing peranjang yuswa ageng barokahnya Bapak Dede Rohmat kali Ibu Dede bade nepangan deui ka Bapak Oni Joalani sareng Ibu Oom bade nyalawer gitu diantos insyaallah nyawer ka Mang Cepot mah bakal digentosan asal getol we usahana Bapak Haji Apandi Rosad Ayah Sumping alhamdulillah Asep Boseng Ayah Kang Wawan Bule lanceuk dewek aya di Cimareme Cibodas Bojong Laja penggemar Tulen Giri Harja 2 Ayah Sumping Mang Asep Buncir Ayah Sumping nuhun katampi ti Kang Wawan Bule kagegelanana sing kagentosan nu berlipat ganda amin nuhun bade nyawer nya Kang Wawan Bule mah Pak Haji Adun Ayah Sumping alhamdulillah seueur penggemar Pak Haji Endang bade nyawer kitu geuning Dalang Muhtar aya tah Bapak Dalang Muhtar Ayah Sumping alhamdulillah dalang viral kemarinnya dalang enjoy kamari ning maktal ngibing punya lira geuning bade kaul atuh gawil ku sorangan kageunjleung didoakeun sing payu amin lah Kang sing sohor sing loba anu nangapnya Bapak dewek aya ti Ciwidey alhamdulillah pangersa Bapak Dr. Ranes Bapak Tutun Hatta Saputra alhamdulillah guru urang salarea wengi ieu nang tayungan Bapak Haji Odi ti Ciwidey aya Bapak Haji Odi ti Ciwidey aya Sumping Pak Haji Dudu Sumping ku meka sadayana oge kanu nongton anu nuju manco dina live streaming seueur alhamdulillah urang waas tukang Herman waas aya manco Abu Titin Bohai aya nonton Bos Ucok aya Mang Amai itu Uca aya alhamdulillah Bala Putra Giri Harja 2 aya Sumping Bos ada sami nuju manco alhamdulillah ka para penggemar dewek kasedayana urang caringin tuh Kang Jailani Pak Ian Roti Jatnon Jamika aya si enak teh Mang Apeng Mang Ujang
Robana atina pidunya hasanah. Aya Sumping Pak Asep Supriyatna aya nuju manco sami. Alhamdulillah sareng teh Aana. Bapak Api Sunardi sesepuh Balaputra Giri Harja 2 aya Sumping. Alhamdulillah. Ayi Dadan ti Cikande aya Sumping. Alhamdulillah. Abah Ayi aya Sumping. Di mana teh Abah Ayi teh? Aya Sumping. Atuh Bapak Mang tu poho deui nya keur kieu mah. Ku mereka sedayana nya. Bapak Haji Alit Tajudin di Kapolda aya nuju manco. Alhamdulillah. Heh? Awowo tuh ATT. Alhamdulillah. Yang tuh aturan sa ka para PWG sami penggemar Giri Harja nya. Pamiarta wayang golek Bapak Memet. Bapak Memet aya? Aya. Bososin tadi alhamdulillah. Bapak Haji Nan tuh. Kidalang Enjai Kosasi Sunaria aya. Pabrik roti Cen Bakri aya. Toko Sri Rejeki sebagai sponsor alhamdulillah. Sing majeng usahananya Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Koramil, Bapak Babinsa, Bapak Linmas, Bapak Babin Kamtibnas, Mas nuhun parantos ngarojong sing panjang yuswa ageng barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abah Memet aya Sumping. Jalan Lewi Binbin Sukamaju Cimaungnya. Alhamdulillah menyediakan macam-macam sendal, macam-macam sepatu, pria dan wanita, anak-anak juga ada. Harga grosir silahkan. Sebentar lagi Lebaran. Akang, eta tinggal HP saur Abah cenah saur. Naon HP? Oh, kinya aos kan 17. Saya data. Alhamdulillah sugane transferna 10 juta. HP-na error hese dipencet teh. Aya 100 kali mati bubut. Pegang geus remek ieu. Dijual 1000 naon 20.000 gitu payu. Ya sekedapnya. Alhamdulillah tutos lebet jajak kaloh dan kasiron. Nuhun Pak Haji Rosyad singka gentosanu berlipat gana. Alhamdulillah tos lebet teh. Aduh ngemprong ya sebucat bisul geus ieu mah. Kang. Erek manyar deui cenah Kang 2 panggung ka di ditu Kang. Manyere 2 panggung. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan atuh aya keur lebaran. Amin. Keur bekal puasa, ada puasa mah nganggur seniman mah nya. Nu hajat bulan puasa mah. Alhamdulillah. Pengajian mah terus berjalan. Alhamdulillah. Yang didoakeun ku deweknya urang salarea teh sing aya dina kasolehannya panjang yuswa ageng barokah. Dewek teh geus loba nu karasa ayeuna mah euy. Nah kenang we kanda aya dalang enjay cenah penuh. Dalang enjay aya ka dieu? Aya ieu dalang. Si eta mah dalang preman deui. Kang jual HP cenah. Yang diajar cenah Kang. Dukung. Dalang preman. Dalang japren eta mah. Kume kasadayananya urang kulon sakulon urang wetan sawetan. Tuh Pak Ayi ti Kiara enyeuh aya Sumping. Alhamdulillah sareng Mang sa teh hidup poho deui ti Kiara enyeuh teh. Kang
Kang tak Pak Haji Nan dek nyawer Pak Haji Nan alhamdulillah jazakallah ring kasiron asa kenal Pak Haji Nan wilujeng wengi saurna ayeuna duda cenah Pak Haji Nan Kang ulah dibejakeun cek si Eis mata ulah kasinen gaduh garwa teh ulah Bapak Kapolsek, Bapak Keamanan nuhun paratos ngaronjong apaan geus tadi dede sia mah malaweung wae aya nu munut lagu ieu teh aya Kang syukur alhamdulillah urang ngahibur ieu urang kali sepitan teh can kula urang kali sepitan bade nyawer saurna teh Neng Ani cenah bade nyawer Cep Jojo nu kagungan maksar bade nyawer cenah alhamdulillah hitung-hitung pakaulan pangnyarangeun cenah ya sameme nyusul Gusti Bima teh rong hiburan euy ngejag-jageun tuur mumpung caang teu hujan itu kawal naon Kang heh kawal naon bade kawal naon Akang jaipongan sakantenan dia aya pamunut tur pina meureun bah sakantenankeun lah namun alok ngomong teh sok teka denge ngosom eta ngomong cepot sukuan sok atuh buru geura salin salin heula iya tong lilateuing urang ngaoskeun nya Kang pamunutna nya buru atuh urang sakantenankeun Kang parduka samut sunat kalampah haturan oge ka Bapak Haji Nan Bapak Herman Waas munut lagu ti Bapak Haji Endang laguna Kang Sreng naik geboy dihadiahkeun saurna ka almarhum Haji Bobon Jatnika lajeng sumping deui pamunut lagu Nikmat Duria ti Bos Jagong naon ieu teh iya gombong haur gombong haur gombong kanggo pamirsa anu nuju maranco di payun sareng kanu gaduh maksad hatur nuhun sumping deui ya Kang muhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam silaturahmi salam sono kawilujengan khusus kanggo ka rombongan Putra Giri Harja 2 sejamunut lagu ti Haji Odi Ciwidey sareng Haji Dudu soreang ieu lagu dikintunkeun kanggo ka Abah Memet RGN glosir sepatu sandal sareng penyalur sayur mayur anu aya di Jalan Leuwi Binbin Sawah Lega Sukamaju Cimaung anu ayeuna nuju sami-sami nonton wayang golek teu hilap kanu kagungan maksad Pak Jojo rawuh ibu sareng para penonton sadayana ya Pak Dori itu aya sumping Mang Dori eta mun lagu nama anu kapunut saurata Wangsit Silewangi hatur nuhun mangga lah mohon nyanggakeun ka Ibu Juru Kawih ieu tilu lagu urang gubetkeun lah mohon ku Wangsit Silewangi mudah-mudahan tingirangan raos hormat mohon kitu Pak Haji oke tuh mah mohon mana nu salin teh bah hah aya di handap kere mohon supaya ada can dipunci teh teu rebabna ge tenang we mohon Pak Haji Nana jadi ieu lah disifatkeun
aturan ke Bapak Hajat kali Ibu Hajat Wangsit Siliwangi sing ageng barokah panjang yuswanya kagentosan nu berlipat gana tilas karugelan hajatna baheula kacapangan nu kamasur pajajaran Awas. tempat payung ayeuna dukun tangan Pak Haji Odi Ciwidey Gusti asma warisan Yoga Jacandra Isaha Pak Haji Dadan alhamdulillah jazakallahu khairan awal yang baik 200.000 sing kagentosan nu berlipat gana hidup Pak Haji Dadan Cermati perjuangan apa kejayaan Bapak cocok Siliwangi kenapa Enak. kiwari geus kumaha putra pajajaran anyar wawahina tanpa Mekah apah memeng sajagat raya sumap Lungkutur sabar tina tanduk ya Bapak Hajat kali Ibu Hajat diantos sareng murang kali sepitan mangna murang kali sepitan wa-wana murang kali sepitan eyangna murang kali sepitan diantos Pak Haji Nan bade nyawer kantos ngantai dipayun nganggo kursi geura Dinalan kuning bebela Bumela karahayatna Nagara kabut bangsa alhamdulillah ti Pak Haji Nan 100.000 hidup Pak Haji Nan yang panjang yuswa ageng barokah zaman ngadeg galuh pakuan nu kamasuk pajajaran tempat payung keadilan di uana murang kali sepitan alhamdulillah jazakallah 100.000 di kundangan mupusti asma warisan nyucruk galur cacandra sareng saha 150.000 padahal mun lempengkeun 200.000 atunya ya
untung darahna panjang kokor pajak singka gertosan nu berlipat wawana tambah megah hidup Kang Wawan Bule lanjut dewek 100.000 nambah lagi 200.000 sabar Wawan Bule tindak tandukna teingkar Siliwang binanjar kasatria singka gentosan nu berlipat ganda hidup Kang Wawan Bule sing jadi lurah sing jadi kepala desa butuh nulaikan asma ketugas nulaluhur menjurdin numpes hawa nafsu takabur prajurit Siliwangi Mas Wawan Bule berjuang karena lemah kali rapi dengan pati dibarengan mereka sukti prajurit Siliwangi cepuci sinatria anu sadari all are hidup bela bangsa aya kene kecebangan zaman ada kalau Papua bukan masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna dikondangan mupus di asma warisan yuk juk galur cacandran Siliwangi pahlawanan jeruk bakti perjuangan tidak wala ka dieu kitu nya pang kejayaan Siliwangi kerepunanggahan kiwari gas kumalang putra pacaran anyar wawangina tambah makan sajagat raya Sumebar angkuh turas sabar tindak tandukna taingkar Siliwangi ginanjar kapatriot nukawantar
Kunaon Kang Udel? Alah memuncangan kena batu dulu. Oh, mata ulah macet teuing teh kitu. Alah. Ulan. Baju loreng. Baju loreng. Sok ya atuh kela. Ibu hajat mau nyawer ieu teh. Bapak hajat. Api Sunardi. Ya, halo. Ya, nuhun Baraputra gitu bilih bade. Alah. Jang. Nepi karajet kieu mangganing sepatu ieu Cinderella ieu teh. Sepatu kaca deuleu lah. Oh, ati bos memet teh sepatu teh. Tadina keur lebaran ieu teh kitu. Kang. Oi, Oh, geuning sepatu nengan sabelah eta. oh hanya ka sabelah gitu. Ai sabelah deui ka mana kitu? Ah, Sabelah deui. digusur anjing. Alah. Eta ulah sok kitu Kang era hareupeun batur ngelegeng. Alah. Jak. Baju loreng cenah sok kayaknya ah. Siap. Jang eta ampihana duitna. Rokinya rawatan. Jai, jai, cokotan jai. Jai, itu cokotan jai lumayan tuh. Rokok naon eta? Dibelikeun we hayam si Jai mah duit teh. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju oranye. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya. Aduh, gagah perkasa. Seluruh bangsaku iya kan ku kagumi tentang bersamamu. Oh, indah sekali duduk pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya. Aduh, gagah perkasa. Sangat menawan hati. Kebanggaan
oh indah sekali duduk di pinggir pantai si anu di payun deui sambil ku kenangkan si anu di payun kisah si baju oreng seorang anggota ABRI memakai baju oreng lengkap dengan baretnya. Aduh gagah perkasa sangat menawan hati kebanggaan seluruh bangsaku. Iya kan ku kagumi tetap ingat jasaku. Oh indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si baju loreng sangat menawan hati kebanggaan seluruh bangsaku. Iya kan ku kagumi tetap ingat jasa